darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ki Bustami aya abah mah babaturana jeung kakakna. Ki Bustami mah adikna. Lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas teh. Pakai celana pendek nyangan deket ieu ti Cisantri ka Sekong. Datang ke jendela. Mana kakak? Ya biasa. Balik deui nya manggus ka ditu. Geus teu kadeuleun cakakan aya duit teh mana ibu dah. Diudag deui wae. Tapi ibu duit teh mana? Heh ya. Sia juga teh poho cak dia teh. Pada ngahaja urunnya. Eta Ki Bustami. Kadira alakrab abah kakana jeung Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga. Eta babacaan nu mana? Anu pake harita teh. Bah, kiai masuk kitu. Entah nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah. Moal dibacakeun ku aing direkam sia. Oh, parang sangat. Oh, Ki Pudoli geus kieu bae. Naon. Tuh kudu lojol jeung sapi atuh. Aju geus beres. Wah, ulah sok dibaca sambarangan cakramat teh. Sok diturun-turunkeun kos kitu mah. Seuri bae henteu cak kitu. Tuh, eta lah aya babacaan jang perang. Mantak ke lawan perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we. Sia tila. Kiai mah embung tila. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah. Ieu. Lamun imah misa nu ngajagana aya ngan dhaif la yubah. Atuh henteu dipeduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ya. Tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misa. Kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan beutang geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotok termasuk nyana ngejat deui. Tah, eta kos gitu tah. Ieu gagah. Ya Ki Bustami teh keur ngawirid eta tah. Ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ya. Ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna. Namun urang ripai colok pan make jarum. Cek, mun masih kene asup cabut, lamun aya getihan kene can jadi. Colok cek pakai jarum. Namun cabut jarum geus getihan lulus berarti. Nu paling lulus bae colok jarum. Teu daek asup. Eta karak ripaina jadi. Eta lamun hiji ripai kos kitu. Haji Pedi pernah puasa ripai. Colok ulah make jarum nya nama ulah. Ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing. Luhur teuing make bulu-bulu eta. Make naon gitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah. Nah, asupkeun ka asup. Tah juga tihan teh lulus eta kakak. Geus dianggap ku sasa ge geus dianggap. Nah, Ki Bustami lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter. Ngaragakeun maneh. Ye, bagus mah gitu. Naik ke tanggal kalapa jada mah lantan lenger ti leuletik naik bae. Aing paeh-paeh hirup-hirup geus.
datang ka luhur ngaragakeun maneh beug we ya teh naon tah ku yakin ka ilmu sarua aja pede geger ya gitu ngawirid naik ka tangkal kapan naik datang ka luhur nya embu ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak tojok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna ge guruna lamun misalnya saya main di handap zuat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasada kabacok yeuh teu mah kena ini kumaha geus kieu wallahu alam guru tetep bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sabenerna mah zaman Belanda nya orang Belanda jarago orang Indonesia mah sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos kitu ngaranna tah eta orang Indonesia dah ieu aya nu ngajagana kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana aya tur kuat cuman imun molor hees tita ngajagaan hees teh terjadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pigueur hirzi teu kudu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa gagah nama kawiun naimun wa mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae mau dibuka mah etalah wa illa fala jadi lamun aya maling ulah dihukumi sendiri laporkeun kanu berwajib polisi bawalah ku polisi ka kejaksaan didinyalah mulai diperiksa keabsahanana iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu peuting penjagana kumaha larak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pigueur hirzi berarti teu dipotong oh pi hirzi potong kitu polisi mah di urang mah lain titah ngaberesan negara secara Islam di urang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun jadi nu penting aman di kumaha teh de kumaha nama asal aman bae negara sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun sakadar ngamankeun maling penting ulah kanyawan aman beres geus polisi ngamankeun doang nya nama aya orkes joget penting aman lain-lainnya nama lain diperintah tita dakwah ngamankeun mabok penting ulah kajahoan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama jaragan ngamankeun doang matak ieu urang
urang kuari serba salah sebab aya pengamannya neku kumaha ge teu bisa kebab lantaran nyana sakadar ngaman ke negara ulah milu ka dieu ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi geus kulantaran ngamankeun masjid besi aya nu nyerang amankeun gereja ge amankeun kelenteng amankeun vihara amankeun rangda amankeun nu penting aman ini bahaya nih jahil nih kamu aman kan saya aman kan udah di rumah saya aja ya aman udah tadi penting aman eta negara urang geus kitu kita bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa sakadar ngamankeun gitu di negara orang sarua abri ge mantap nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu nu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu nu ngendalikeunana kapitalis milu nu ngendalikeunana muslim bakal milu sebab di henteu-henteu ge muslimah aya kecenderungan bae ka agama lamun nu kuat selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae jadi napas agama na teh ka dieu ka ditu ketika Islam milu ka Islam ketika gitu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen itu jelas larangan-larangan sebab kabeh kudu diais sanggup los teh sanggup ulah iku kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zahir jago batin teh hese lah sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim mangga bae betah atuh los terus ge negara urang ieu teu betah atuh terserah urang dikumahakeun ieu negara mangga teh kumaha lamun imahna ngahiji wa muttasilatun hirzun ma'iglakihi wa hafizin walau naib lamun imah ngahiji perumahan narempel sama imah sabilik kuduaan imah RSS sama rumah sangat sempit ai imana anu kelas miliar batun teh di dieu beta kedaton imah teh atuh geus ngahiji hiji-hiji terus ka ditu Gading terus Kelapa Gading wae eta batu hiji-hiji tah nu meulina ge atuh nu baroga duit deui bae nya meulina ge teh hiji 2 3 nya meulina ge lah jang jualeun deui sarua bae ari kitu mah iman urang hiji sempit atawa lembur urang hiji ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kosong misah jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur naikkeun kenteng salembur imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah di imah lagi mah kayu ieu bo inget bae imah da dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat hiji 2 3 brek hiji 2 3 brek hiji pindahkeun kapindahkeun imah eta teh kunaon eta ku bersatuna sumur hiji ku kabehan warungnya salembur teh paling hiji paling 2 warung salembur hiji paling 2 eta teh kos kari itu sarapuk jelema teh sarapuk masyaallah nikmat sarapuk urang dieu ngaranna Cilongok Ciwaru urang kidul Gardu tuh jalan jauh kan ti dieu ka ditu
di ditu aya anu endeu kabangun imah naikkeun kenteng masyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar kadari teu milu nurunkeun kenteng sarua bae masang reng geus teu kudu make hese-hese asal dibere ukuranana bae bantak nyaho baheula ka ukuran eta ge reng lantaran pernah nyaksian tinggal nyieun bae eta make awit eta ukuran sakieu asal dikitukeun sret tadinya prok kitu nyaho teh baheula keleutik sok neuleukeun we jah masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saling curiga imah nempel saling curiga imah deket saling curiga boro-boro jeung dengdengan kakak adik saling curiga boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teu coba coba pamajikan ada teu beunang nyimpen duit salah sok leungit bae orang salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang sambarangan leungit bae horeng pamajikanana akibat tina silih paling otomatis silih curiga geus teu nyaman teh hirup kos kitu tah teu nyaman teh hirup kudu ge urang aya imah mah tuh bebeja kak tadi kula jogot duit sabaraha duit tah aya 1000 2000 bag-balanja oh masalah isuk nyokot deui 1000 2000 masalah giliran bae nyokot da 500.000 teh bebeja kakak leungit duit sabaraha 500.000 ih gaho kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jaga kakak leungit ih gaho meunang be 4 bulan meuli emas cek salaki da isi meuli emas ieu tuh milik mah diatur ku Allah beula ngadalil sia teh orang Lampung aja barak anak barana kan di dieu tuh geus kos kararitu nah imam muttasilatun ngahiji berarti kan silih jaga ngahiji mah mantak alamun di kitu perumahan mah aya satpama urang didinya beta di Talaga aya satpam komo ka dieu mah ka BSD BSD 1 2 aya satpam eta penjaga keamanan mun urang deuk asup ka dinya teh tanya ku satpam mau kunjungan ke rumah siapa oh bawa KTP enggak lamun asing kecuali biasanya nanya nah eta penjaga anu kos kitu ngaranna di lembur makan teh penjaga di lembur mah tapi ngahiji baheula makan silih jaga Islamun aya tatangga teh mah ieu bangun sarepi amat cenah tatangga ka mana ya oh kakarak nanya eueuh nya mah keur nyaba masyaallah kurang teu bebeja dijaga antakan ku tatangga baheula makan kos kitu kuari mah itu ke sarepi amat teh kaya pamalingan gitu bila perlunya ana pamalinganna ih negara urang teh geus saling curiga sesama tetangga saling curiga asup ka masjid geus teu aman asup ka masjid teh lain khusus salat sendal aing sendal ieu geus sok leungit asup ka masjid geus teu aman berarti kan eta ka masjid teu rek salat kabeh teu rek salat kabeh berarti aya macem-macem eta indikator tuh aing ka dieu mah ka majelis ieu tilok aya anu engka dengem leungit sendal tilok lantaran sendalnya jepit kabeh bodoh lah sakieu teh deuk kae dolo bos malah masa sebelah lain berarti tertanda nu ngaraji ka dieu sarusak kabeh heuh mah susah mah beban ja beban sebenarnya kesedah jepit nagen anakna hiji nu kakana hiji jadi sebelah beureum sebelah hideung geus nya pede bae nya mah kocrek turun makan nu bener tolol tuh coba imahna hiji muttasilah lamun imahna ditutup tur aya nu ngajagaan sanajan hees eta termasuk hirzun pamalingan asup ka lembur
kemudian di lembur teh aya anu sok ngajagaan tandang aya nu ngajagaan aya anu sok nongkrong berarti naon tah ngaranna ronda aya nu ngaronda nongkrong oh berarti giliran RT anu ronda eta anu ngarondaan ge eta termasuk penjaga imah dikunci nu ronda aya kabeneran aya pamalingan asup ka hiji imah atuh papinter-pinter bae jeung pamalingan nu ronda ka ditu pamalingan ka dieu nu ronda ka dieu pamalingan ka ditu atuh kitu kitu bae geus tah giliran nu ronda kan nu ronda mah kitu nu ronda mah nyaho-nyaho dangdeur sabaris eueuh bae cak nu boga dangdeur teh aing mah mending teu di rondaan budak dangdeur aing eta do ronda eta pagaweanan jadi horeng teh mah tuh pagar makan tanaman cak ronda teh sagira dangdeur teu embe-embe acan kitu ngomongna deui geus tah ieu pamalingan asup ka lembur padahal aya nu ronda berarti pihir sih namun benang potong leungeunna sanajan nu rondana hees walau naib wa ma fatihi wa naumihi garu hirzin lailan lamun imana ngai jadi lembur tur aya nu ngajagaan ronda ngan dibuka imanan teh ditutup teh dikunci iya termasuk lain pihir imah ti penting mah kudu dikunci bae tutup wa kada naharon gitu kayaknya berang tetep bae ari urangna lengah mah atuh asup bae pamalingan ku ari pamalingan ti berang los ya lemah karyawan di ka pabrik dikaluarkeun motor ka hareupeun kontrakan atawa ka hareupeun imana kemudian dipanaskan dudut hatupan pamalingan ngintip bae motor geus panas eta karyawan nyokot pet heula ka jero atawa ieu helm semet ka jero doang helm geus aya di meja tengah keluar deui keluar motor pamalingan ya cek palingan geus panas motor mantep ya sakian ieu geus dipanaskeun ku nu bogana tiga sedur bae tinggal nu bogana bae neuleuh hoi cak pamalingan dadah hoi berbae bari pamalingan kos kitu ibu-ibu atau bapak-bapak sok ka Indomaret sok lah 10 menit ge henteu jaba balanjana ge lah sapira aya hiji perkara nu dibeli keluar motor geus eueuh pamalingan teh ti beurang ku ari masyaallah geus teu isin-isin maling ti beurang geus teu sieun-sieun maling teh ti beurang deres tabah urusanana motor kolektor keur parkir di sisi sawah diasupkeun bae ku jada ngan eta hebat pamalingan nu boga kolektor kan ka ditu ka imah kunyana biasa deui dihirupeun heula pacak babaturanana we emang kolektor kana oh badal maling eta bisaan eta niru-niru nu boga kolektor ieu di atuh ditaranya ku babaturan ge. Atuh urang can balik, can leulanan dia tanggung kan geus ari itu depuakeun ka mobil jangan teh. Kadinya nu bogana ai kolektor ai gau. Tadi kan ngadudududud ai ngadudududud di mana? Ingkeur dahar. Cakeun sugan teh pamam. Tuh coba ku baca coba. Halalin terjasa. Ya Allah ya Rabbi. Deres keneh tamah maling motor di Indomaret maling motor keur dipanaskeun kitu keneh mobil deres DPR mah di meja maling di meja nya mah PNS mah make birokrasi maling teh teu ararisieun ka rakyat dereslah rakyat mah Allah mah sami'un alim sami'un basir neleukeun nyana hei dedi cak Allah mun dedi teh mah dah neraka sia eta dideleukeun ku Allah teh isina masyaallah kan
atuh nu aya imanan anu isi ge imanan mah tuh justru jadi DPR teh hayang kieu tanah hendak teu wauh we lajeng masyarakat embung ka pangijeng masyarakat naon sebabnya na boga salah lamun nyana teu boga salah jeung masyarakat ngahiji biasa kulantaran nyana boga salah asa dideulekeun bae ku masyarakat tarolah keur jeung Allah mah teu nyana teu ngahiji jeung masyarakat sebab asa dideulekeun kasalahan nyana perasaan mah bisa dibobodok nu mantak ku ari bupati gubernur tengah hiji teh lantaran boga rarasa kos gitulah negara urang asal asup kadinya boro-boro nulain kiai korupsi bae geus disiapkeun birokrasi cara-cara korupsi mantak sakola ge eta teh sakola aja yang jang ngabebener negara jang cara bagaimana supaya korupsi tidak ketahuan eta sakola teh kos itu ya Allah ya Rabb enterek minterkeun bangsa buku nu baheula mah pan diturunkeun kelas 1 2 3 6 ieu bukuna aja ieu kene palinter kan jelema terus diturunkeun di palinter jakula ge make buku urut kakak kula teteh kula nu baheula oh ieu taman pamekarja eta kene terus bae ilmu alam ja eta kene kuari mah teu bisa lantaran tidak ada gegetun iya tidak bisa menggeget dia Terek minter gitu. Masya Allah. Kos gitulah bentuk negara urang betah. Aduh masalah. Ima kerja kita doang. Lah cenah kitu kudu dicaritakeun. Emang kunaon? Geus leuwih nyawa kula ai kitu ona. Ai itu kula masa kelumit bae tu pinteran ente kos kitu mah. Jaingin yang disia. Ieu negara urang. Ieu cerita pamalingan. Itu bongan aya babna bab maling. Koreng urang kabehan pamalingan. Asal jadi pemerintah berarti jadi pamalingan. Jadi polisi raja maling. Abri mbahna maling. Pancen kiai kitu amat itu nyaho aing. Nyaho jasa ka polisi lamun dibukakeun bahwa cara-cara malingnya nyaho. Moal. Tidak boleh dong. Membongkar aib seseorang gak boleh. Abri atuh nyaho jasa aja malingna. Ngan kajin teh urusannya nak mangpaatna baja aya. Atuh polisi kamangpaatanana aya ngajagaan negara jeung kadang-kadang aya ngabantuanana. Kitu keneh abri. Geus aya mangpaatna kajit. Ke hitung-hitungan mah di akhirat mah terakhir. Hitung-hitunganana bener jeung salah nangkel di akhirat. Ga abri gaya nu bener, polisi gaya nu bener. Hiji dua malah tina 1000 hiji meureun aya. Loba amat heuh situlah pokokna. Sepira jaga jagaan, nu joget jagaan, nu mabok jagaan, nu zinah jagaan. Iya, pengalihan lantaran di Jakarta di bombardir, aya ge di hotel jagaan ku polisi hotel. Ngajagaan wis kita. Tuh, di anu digelar deui ngajagaan. Baheula mah di saritem dijagaan. Tuh. Ya, polisi boga ngajagaan ngamankeun baik nu bener maupun nu jahat. Yang penting aman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر
'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong ake kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabatihi ing dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ale ngucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabeh an saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya tengenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan daerah apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayatim wa Muhammadin lan le orana sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atawa ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala Fa'asallah maka manawasaf Allah iku yang tankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkan agamanya Allah amri minya ini atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka atau ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dohihim lan kama melehe iya munafikin Yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ingat sebarang kang nyamarkan yang munafikin gabe biampusim dalam pirang awak yang dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lan asia-asian ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat a'maluhum fa asbahu khasirin wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan orang ana wawu wa yaqulu atawa yaqulu tapi nasbi kelan kalawan dan mazanas lan dan baca nasab aqtafana dan atau bakenala yati ing atas lapan yati wa yaqululan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalu setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban karena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku akeh aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah dia ada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajahadim kalawan katog itihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fi dini dalam agama qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafal habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal aw amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh di dunia ing dalam dunia bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan
larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakala nyana mah ba'duhum auliya ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak geus pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu kene nu handle aya nu ke aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene masih kene hebat masih kene luar biasa nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaho-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran engke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang si kobang geus pokona sebab didinya aya citra nah eta pusatna didinya masyaallah di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cegeh mangkaning takal darawakna geus eueuh geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nyana ngarobrol musyawarah para seton-seton ada apa ini di Indonesia geus sabaraha puluh tahun geus sabaraha triliun nyana ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae maut ieu col muncul deui maut ieu col muncul deui masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyat tetep anti Amerika kaje deui kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus basa kitu pokokna mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajeun kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa
lain 100% deh ieu 100 sama 100 lah. Perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh. Deuk kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun. Jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Hehehe. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS ku tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek jeung teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi nu di Belanda nu di Sukabumi teh nu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi tipatikan ti Roma ka urang marah harasup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres mawa berkat seger ih kita bisa dilegitkeun teu bisa mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Maulud insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelema leutik kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu ceknya salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mah tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong. Dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah subhanahu Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui sedengkeun ca Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar tidak ada ca Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada Kisra setelah mati Kisra ca Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi kaisar jeung eueuh Kisra nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkan Tuhan anu asli terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina diulah-ulah seks malah nyana kamari skandal seks nyanana paus na coba nu kunyana diulah-ulah orang suci mah teu meunang jeung awewe ayeuna hudang bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui Masya Allah nah guys kan bae mah urusannya anak dek nipu urang mah dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pe urusannya anak urusan urang mah urusan urang bae urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani RW ulah Nasrani lurah camat ulah Yahudi Nasrani bupati ulah Yahudi Nasrani terus sampai presiden ulah alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani teu pernah aya presiden Yahudi teu pernah ngan diluhureun presiden aya aduh leuwih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an liberalkeun kapitaliskeun yeuh negara teh maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi nah ieu demokrasi teh kos kieu ye ya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos kieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil
urang bisa ngadengkeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal geus teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun nagara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus bak geus loba tah di Indonesia mah nu kos karah itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai gua mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung nagara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalu gina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi-instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah ieulah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tah ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh
kurang di embargo panku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen kukumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani jangan jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ngieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kukumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah cak nyana teh cak nyana munafik aing mah kajen kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan belon tah Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeuleu jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ieu ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pandi kucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak ba dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik teh nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae bae naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku hari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran aya sapopoe nu diceklan takrib jeung riad aya di panggung hedo cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi
paham kan itu panu dibaca ku sia Quran disampaikan ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial ada kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahannya nak marah tinggal marah aja sama Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik yang ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kan dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun kitu teh mun dijerokeun mah ku urang janten aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami di zaman SBY iya pada baik ge iya ge weh orang beda emang konon sih mah aduh juri kurang mau numpak kuda bener ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los ai endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur awsatuh aja kira teh pang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna aja tolol teh kiai aduh sakada dipapagkeun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cak Allah tolol sia lain tobat ka aing ngendahan hayu gagulung ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya diamban mah tuh make minyak izeni maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ai santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ai kudu milu aduh aing liwat dari teteh ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye kula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol ai kula seuri bari jandela ai kiai aing wau ka si eta bener aja acak-acakan ka dieu
Acak-acakan nang saha ngacak-acakeun nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk jadi kos gitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos gitu teu kudu didoakeun ku sasa uji ajur sorangan nafsa an tusibana dairah kami manu mantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mantak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentajak Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatiya padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatiya pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik karena dunia, telurak lirik karena materi, telurak lirik karena makhluk. Fa'asallahu ayatiya bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun. Basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatiya bil pati ngamenangkeun. Lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun, keur ngaopenkeun, keur ngebrekeun, ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwah